jalma nu make pakaian sing sarua bodas masih terus netep teleb ka Nyai Kembang alias si Mas Kurniasih anu masih keneh dina kaayaan tacan sadar. Dipencrong timulai sirah sampai kana sukuna. Cantik juga ini nona. Cek kerentas eta jalma. Tuluy eta jalma ka tempo dongko. Mukaan kancing baju kenil anu dipake ku Nyai Kembang. Baju jeung calanana tuluy dilaan. Breh teh si horeng Nyai Kembang make baju rangkepan nyaeta baju pangsi warna koneng anu dina dadana aya kembangan. Eta jalma unggut-unggutan. Nih, ternyata ini orang seorang pendekar. Pasti dia sedang menyamar jadi kenil dan nyusup ke markas tentara Nederland. Cek kerentas eta jalma deui bari unggut-unggutan. Eta jalma tuluy ngabalikeun awak Nyai Kembang mariksa tatuna anu kurut katembak teh ku Kapten Soma. Lukanya lumayan padat juga nih orang. Kalau saja telat diobatin, dia bisa mati. Cek eta jalma tuluy ngaluarkeun hiji bungkusan dina jero saku bajuna. Saterusna tempo bungkusan teh dibuka, si horeng teh eusina serbuk obat. Tuluy eta serbuk dioleskeun kana tatu Nyai Kembang anu aya dina punduk teh. Satuluyna ditaplokan deui sababaraha kali. Ret getih anu ngabrebay tina tatu Nyai Kembang langsung saat. Sanggeus kitu eta jalma ngabalikeun deui awak Nyai Kembang sina ngagoler seperti tadi. Dampal sukuna dipencet seetik-seetik terus tempe kana bitis. Kulisik Nyai Kembang ulisik. Tuluy beraya beunta. Barang nampo aya jalma nu keur diuk di deukeut manehna, Nyai Kembang kaget. "Saha anjeun?" tanya Nyai Kembang. Jalma anu make baju sing sarua bodas ngabalanya seuri. "Syukurna nona sudah sadar. Jangan takut. Ik bukan orang jahat," jawab eta jalma kalem. Nyai Kembang beuki leuwas barang ngadenge cara ngomong eta jalma anu pastina lain orang pribumi. "Kurang ajar, si horeng anjeun teh lain orang pribumi." Cek Nyai Kembang bari taki-taki. Tapi orang Walanda anu make pakaian sing sarua bodas katempo tetep kalem. "Sabar nona, sabar. Jangan marah sama Ik. Nona masih terluka. Ik memang orang Nederland, tapi Ik bukan musuh Nona. Nona tidak usah takut." Cek eta jalma deui bari tuluy nangtung leumpang ngadeuketan Nyai Kembang. Nempo eta jalma kalah ngadeuketan Nyai Kembang beuki leuwas taki-taki. "Rek naon anjeun? Awas, ulah wani macem-macem." Cek Nyai Kembang bari undur-unduran. Keur kitu jalma nu make baju sing sarua bodas nempo aya hiji dahan ragrag tina luhur tangkal rek ninggang ka palebah Nyai Kembang. "Awas nona," cek eta urang Walanda bari luncat maksudna mah rek newak dahan supaya teu ninggang ka Nyai Kembang. Tapi ku Nyai Kembang eta jalma disangka rek nyerang. Atuh pas eta jalma luncat, Nyai Kembang langsung nyabetkeun sukuna kana palebah bobokong eta jalma. Hiup, tapi eta jalma teh si horeng rancingeus barang sadar aya serangan teh Nyai Kembang, eta jalma buru-buru muterkeun awakna. Pos, serangan Nyai Kembang ngeplos. Ari eta jalma geus hasil newak dahan nu rek menggang ka Nyai Kembang tadi. Tulus le eta jalma ngecek deui taneuh nangtung ajeg. Tapi kakarek gesre Nyai Kembang geus ngahambatkeun deui peureupna lempeng arah kana cukang irung eta jalma. Tapi nempok itu eta jalma tetep kalem ngan saukur ngadengdekeun sirahna saeutik plos serangan Nyai Kembang ngeplos deui. Kan hajakal serangan Nyai Kembang eta ngan saukur tipuan. Barang serangan peureupna lolos, celepung Nyai Kembang najongkeun sukuna anu katuhu ka palebah gado eta jalma. Tapi sakali deui serangan Nyai Kembang gagal. Eta jalma meuni rancingeus newak suku Nyai Kembang. Atuh soloyong Nyai Kembang nyoloyong rek ragrag. Tapi buru-buru gep disanggap ku eta jalma. Awak Nyai Kembang disangkeh trep pada tutup. Ku eta jalma katempo pisan rupa Nyai Kembang. Penyeh eta jalma seuri. Nih, ternyata nona bener-bener cantik. Aku suka sama nona. Cek eta jalma bari ngabelenyeh. Ngadenge kitu Nyai Kembang alias Mas Kurniasih jadi beuki ambek. "Kurang ajar, lepaskeun aing, lepaskeun." Cek Nyai Kembang bari awakna tetarjelan hayang lesot tina sangkean eta jalma. "Oke nona, Ik akan lepasin dulu nona. Tapi nona harus janji jangan lagi nyerang Ik. Ik tahu nona seorang pendekar hebat, tapi saat ini nona sedang terluka. Dan yang penting Ik sekali lagi bukan musuh nona. Iklah yang menyolong nona tadi." Cek eta jelma.
Nyai Kembang tetap terjelan bari jeung kitu leungeun katuhna dipake ngabuk tongong eta jalma. Bok meneran pisan. Eta jalma ngaheunggeu kapaksa leungeun neukur nyangkeh Nyai Kembang ge dilesotkeun. Atuh gubrag Nyai Kembang jadina ngagurag labuh ngangkarak bengkang. Karasa tatu dina punukna nyanyautan deui. Aduh, cek Nyai Kembang ngomong aduh. Nompok itu eta jalma ruwaseun tuluy dongkok rek nulungan Nyai Kembang. Maaf nona, ik tidak sengaja. Abisnya nona mukul punggung ik. Cek eta jalma bari nyodorkeun leungeun rek ngahudangkeun Nyai Kembang. Tapi ku Nyai Kembang kalah dikepeskeun. Tuluy Nyai Kembang hudang lalaunan sorangan. Keur kitu kadenge aya hayam kongkorongok nandakeun waktu geus nyandak ka subuh. Eta jalma mending curiga kaget. Gawat, waktu udah keburu pagi nih. Kalau aku terlambat, rencana besok bisa gagal. Cek eta jalma. Maaf nona, ik harus buru-buru pergi karena besok pagi ik punya acara. Sampai jumpa nona. Kenalkan, nama ik Santana. Cek eta jalma. Sanggeus kitu eta jalma lompat les teu katempo deui. Nampok itu Nyai Kembang ngan saukur olohok. Saha eta jalma sabenerna? Katempo nama lain orang pribumi. Tapi ada tingkah pola nama si galin jalma jahat. Cek Nyai Kembang bari terus olohok nampokeun ka paloba jalma nu tadi iles. Keur kitu tatuna ka arasan nyanyautan deui. Nyai Kembang muringis. Aduh, aing kudu gawat ngobaran laya tatu. Kapaksa aing kudu nepungan deui mama guru. Cek gandes Nyai Kembang deui bari tuluy lumpat ninggalkeun eta tempat. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan Mak Warni indung Nyai Kembang teh. Bareng jeung kajadian Bahrus lan nembahan pati dina leungeun tentara Kenil, Mak Warni ge sapupeuting kuring gasahan. Panonna dipeureum-peureumkeun ge tetep teu bisa sare. Pikiranna inget bae ka Bahrusan salakina anu keur indit ka lembur Cipeuteui bikin nepungan mamake sodik teh. Dadak Mak Warni karasa terus asa sebrakan. Beungeut salakina asa katampo kokolebatan bae. Kunaon ieu beungeut si Abah asa kokolebatan bae. Terus dada aing ge asa sebrakan bae geuning nya. Wabuah si Abah. Mak Warni teu kebat ngomongna. Ya Allah, tang tayungan caroge abdi. Mung ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Cek gentos hate Mak Warni. Keur kitu blug kadenge asa aya suara nu ngageblug tarik pisan di luhur para. Mak Warni kaget. Jung maena hudang tuluy turun tina anggona. Naon eta nu ngagedablug? Ucing tah naon nya? Cek gentos Mak Warni deui. Kuprak. Ujug-ujug baju Bahruslan anu keur digantungkeun dina paku rag-rag sorangan. Padahal lamun cek akal asa teu mungkin eta baju bisa rag-rag. Mak Warni beuki kaget. Kot ku Mak Warni dicokot hulang wae ngahulang. Aneh, eueuh angin eueuh naon ieu baju si Abah bisa rag-rag sorangan. Boa ieu kila-kila. Dadak Mak Warni beuki karasa sesebrakan, pikiranna cus-cus kana teu pararuguh. Tapi Mak Warni lain jalma nu ipis iman. Kaayaan kitu na teh teu lila. Jung Mak Warni nangtung reket muka pantok kamar tuluy rek indit ka tukang rek abdas. Barang liwat ka kamar Nyi Mas Kurniasih, pangangguran Mak Warni noong. Breh katempo Nyi Mas Kurniasih anu keur sare tibra disebut sawak-awak. Padahal mah sabenerna eta teh bantal guling anu ngajak ku Nyi Mas Kurniasih dituruban ku simbutna bahasa sama indit. Maksudna supaya indungna teh curiga maena indit tah peuting. Tapi nempok itu Mak Warni jadi ngerasa heran lantaran tara biasana Nyi Mas Kurniasih disebut di kurubung kitu teh. Da biasana mah lamun saregeh tarek disebut-sebut acan. Kunaon tara-tara ti sasari si Nyai make di kurubung kitu. Bawa-bawa budak teh gering. Cek kerentes hate Mak Warni. Atuh Mak Warni anu tadi narek ka tukang abdas ge teu jadi. Kalah asup ka kamar Nyi Mas Kurniasih heula. Tuluy lempang ngadeukeutan enggon rek ningali kaayaan Nyi Mas Kurniasih. Nyai cek Mak Warni ngahadangkeun Nyi Mas Kurniasih alon. Tuluy katempo leungeunna rek ngaragamang muka simbut. Tapi keur kitu ujug-ujug kulumrang kadenge di dapur asa aya nu kulumrang tarik pisan. Atuh Mak Warni teu jadi muka simbut anakna. Tuluy buru-buru indit ka dapur hayang nyaho naon anu ngasada. Barang anjuk ka dapur breh teh teu aya naon.
atuh Mak Warni ngahulang deui bae. Astagfirullahaladzim, aya naon ieu teh sabenerna? Cek Mak Warni, pikiranna beuki teu paruguh, beungeut basulan beuki kokolewatan bae. Mak Warni ngahulang rada lila, tapi akhirna mah maena sadar deui. Mak Warni tuluy abdas sanggeus kitu balik deui ka kamarna tuluy salat maneh khusyuk. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Kapten Soma. Saprak gagal newak Nyai Kembang, Kapten Soma ambek-ambekan ka anak buahna. Dasar kabeh garoblok blagu. Nah bisa aya penyusup asup ka markas urang. Ieu bener-bener bahaya. Rencana urang bisa bocor. Cek Kapten Soma nyarekan ka kabeh anak buahna. Ari anak buahna, eueuh nu wani nembalan saurang-urang acan. Tadi giliran saha nu jaga? Tanya Kapten Soma. Si Rasa sareng Suharna Kapten, tembal salah seorang anak buahna. Gerowan ka dieu. Parentah Kapten Soma. Teu talangke seorang anak buahna ini trek ngagerowan tentana kenil anu kagiliran jaga tadi. Tukun sila daratang deui bari ngiringkeun 2 orang anggota kenil anu ngaran Suharna jeung Rasta. Siap Kapten. Cek 2 orang kenil anu karek daratang kompak mere hormat ke Kapten Soma. Sia 2 anu tadi giliran jaga? Tanya Kapten Soma bari matana katempo molotot. Siap Kapten. Tambal 2 kenil tadi bari sikap sempurna. Naon bae tadi sia gawena? Nah habis aya penyusup asup? Tanya Kapten Soma. Siap Kapten. Siap Kapten. Abdi rumah sasalah. Abdi duaan katipu. Tembal 2 kenil tadi kompak. Ngadenge jawaban 2 kenil anu kagiliran jaga itu tetap pas ini 2 nana langsung disiksa ku Kapten Soma. Hiuk kebro, hiuk kebro, kebro. 2 nana ditenggel, ditendang sampai ka balburan getih. Ampun Kapten, ampun Kapten, ampun, ampun. 2 kenil anu disiksa ampun-ampunan. Montong ampun-ampunan sia. Gara-gara katoronan sia 2an rencana bisa gagal. Cek Kapten Soma bari terus siksa deui ka eta 2 kenil, nepi ka 2 pepelengkingan. Tapi ku Kapten Soma terus bae disiksa teureun-eureun. Ari anak buah nu sayeuna ngan saukur caricing narampokeun eta kejadian. Teu aya saurang ge anu wani ngomong, komo anu lulungan mah. Kapten Soma masih kena terus nyiksa 2 anggota kenil anak buahna, ditonjok, ditendang, diinjak. Kadenge 2 nana terus jejeritan ampun-ampunan. Tapi Kapten Soma siga bener-bener teu boga rarasaan. Nompo 2 anak buahna geus teu walakay oge masih terus bae disiksa. Sampai akhirnya 2 nana ngajoprak teu empes-empes. Nempo 2 anak buahna geus teu bisa usik-usik acan oge, Kapten Soma lain ngarasa karunya. Maena malah ngarebut bedil ti salah seorang anak buahna. Ceger, ceger, ceger. 2 orang anak buahna nu geus ngajoprak ditembak sirahna ku Kapten Soma sampai akhirna marehna geus teu bisa ngarenghap deui. Geus kitu malung bedil dicekel ku Kapten Soma diangkun deui ka nu bogana. Krep ditewak. Nempo kejadian eta sakabeh anak buahna ngan bisa carolohok. Bulu pundukna karasa maruringkak. Kabayangkeun mun eta kejadian nimpak ka diri maranehna. Daekeun ku kabehan. Nasib si Rasta jeung Suharna kudu dipake contoh ku maraneh kabeh. Saha anu lelet kana pagawean, saha anu wani mungpang, komo lamun wani hianat, nasibna moal jauh ti 2 eta jalma. Karti cek Kapten Soma ngancam ka anak buahna. Kartos, 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 kartos. Tembal anak buahna saur manuk. Kapten Soma tuluy indit ninggalkeun eta tempat. Tapi karek sababaraha lengkah purudul pasukan Sersan Sambas jeung pasukan Sersan Jubeh daratang. Sersan Sambas jeung Sersan Jubeh langsung ngadep ke Kapten Soma mere laporan. Lapor Kapten. Pasukan hiji sareng pasukan 3 tos hasil nangkap mata-mata. Cek Sersan Sambas bari mere hormat. Halus, halus. Mana manusana? Tanya Kapten Soma. Itu Kapten, geus tinggal layona. Kukuring aja dibawa ka dieu jang bukti ka Manir Jensen. Tembal Sersan Sambas deui. Kapten Soma unggut-unggutan. Halus, ieu bener-bener nguntungkeun aing. Manir Jensen pasti bungahan pisan. Aing pasti menang hadiah. Cek Kapten Soma tapi ngan saukur ngagerentes. Tuluy maehna mere parentah ka Sersan Sambas jeung Sersan Jubeh. Bawa layona ka ruangan tahanan. Dewek rek hadap heula ka Manir Jensen mere laporan.
Perintah Kapten Soma. Siap laksanakan Kapten. Tembal sersan sambas. Dua nana tuluy marere hormat. Geus kitu mah arindit. Ari Kapten Soma, indit rek ngadep ka Menir Jensen. Cag urang tunda heula. Aina urang kocapkeun Menir Jensen anu geus lila katunda. Harita Menir Jensen keur aya di hiji rohangan paranti manehna bubungahan. Eta rohangan teu pati lega, tapi pinuh ku mangrupa-rupa hihiasan. Tur dicangan ku lilin anu rupa-rupa warnana. Harita kadenge soda musik dansa diiringan ku lagu bahasa Walanda. Ari Menir Jensen katampo keur dansa jeung saurang awe bangsa pribumi. Tekung silila musik eureun. Menir Jensen nu keur dansa we eureun. Tuluy duanana dariuk dina kursi pageye-geye. Ari dina meja katampo aya sababaraha botol minuman. Malam ini ik benar-benar senang Nona. Ik suka dengan gaya Nona menari. Terima kasih Nona. Cek Menir Jensen kadenge mimitian ngomong. Terima kasih juga Tuan. Saya juga senang sekali kalau Tuan suka sama gaya menari saya. Tembal eta awe anu katelahna Nyai Dasmah. Menir Jensen nyokot dompet tina saku bajuna, tuluy ngaluarkeun sababaraha lembar. Ini hadiah buat kamu, Nona. Cek Menir Jensen bari mikeun duit ka Nyai Dasmah. Atuh Nyai Dasmah teh colohok. Lantaran eta duit teh di zaman harita mah kacida lobana, cukup lamun dipake meuli imah jeung sawah mah. Itu buat saya, Tuan. Beneran, cek Nyai Dasmah bari matana olohok terus nempo duit. Hatena asa terpercaya. Oh tentu, ini duit buat Nona. Buat siapa lagi? Tembal Menir Jensen bari terus ngasong-ngasongkeun duit. Nyai Dasmah can waka narima eta duit. Tapi maena kalah nyiwit pipi Menir Jensen menit tarik pisan. Atuh Menir Jensen ngagoak. Aduh sakit Nona, apa-apaan kamu? Apa uang ini masih kurang? Cek Menir Jensen katempo rada ambek. Maaf Tuan, bukannya uang yang kurang, tapi saya mah hanya ingin meyakinkan aja. Apa saya ini teh lagi mimpi apa bukan? Jadi saya cubit pipi Tuan, dan ternyata Tuan merasa sakit. Ini berarti saya teh bukan mimpi Tuan. Cek Nyai Dasmah balik katempo ngelepan Menir Jensen. Atuh ari ngadenge kitu mah Menir Jensen anu tadi narada ambek teh jadi ngabarakatak seserian. Hahaha, ada aja kamu Nona. Nih, terima uangnya. Cek Menir Jensen bari tuluy ngasorkeun deui duit ku Nyai Dasmah ayeuna mah langsung diterima. Tuluy lep langsung diasupkeun kana jero hutang. Tuan baik sekali. Baru kali ini saya mah megang duit sebanyak ini Tuan. Cek Nyai Dasmah. Oh, itu tidak seberapa Nona. Ik masih bisa kasih lebih banyak lagi. Asal Nona mau nurut sama perintah Ik. Cek Menir Jensen ngabibita. Tentu saja Tuan. Saya mah pasti nurutin aja semua perintah Tuan mah. Cek Nyai Dasmah katempo haripet bunga. Well. Kalau begitu Ik mau ngasih Nona tugas. Dan kalau Nona berhasil, Nona akan Ik kasih duit lebih banyak 3 kali lipat. Apa Nona sanggup? Cek Menir Jensen. Saya sanggup Tuan, sanggup sekali. Yang penting dapat duit Tuan. Tembal Nyai Dasmah. Well, bagus. Well. Begini Nona, besok akan datang seorang menir. Dia punya nama Edward. Ik gak suka sama dia. Soalnya dia mau jadi residen di sini. Harusnya Ik yang jadi residen. Nah, tugas Nona rayu itu si Menir Edward sampai dia kepencut sama Nona. Kalau udah kepencut dan percaya sama Nona, bunuh dia dengan cara halus. Apa Nona sanggup? Tanya Menir Jensen. Hulang Nyai Dasmah ngahulang adeng-adengnya perintah gitu mah. Mehna teu wani bisi kanyawan anu tangtuna bakal benang hukuman berat. Kayan kitu kabaca ku Menir Jensen. Nona gak usah takut. Nona aman karena Ik yang akan melindungi Nona. Dan kalau Nona sanggup, seperti yang dibilang tadi, Ik akan kasih uang sama Nona 3 kali lipat lebih banyak dari uang tadi. Gimana Nona? Tanya Menir Jensen. Iya Tuan, saya sanggup. Tembal Nyai Dasmah. Well. Jawaban itu yang Ik suka. Cek Menir Jensen kacida bungahna. Tuluy mainan ngaragoh deui kana saku bajuna ngaluarkeun duit sabaraha lembar. Ini duitnya Ik tambahin. Ini hitung-hitung uang muka. Cek Menir Jensen bari mikeun deui duit ka Nyai Dasmah.
Atuh Nyai Dasmah beki bungah bae, eta duit langsung disambar lep diasupkeun deui kana jero kutang. Terima kasih tuan, cek Nyai Dasmah bari nyawel gadok menir Jensen. Keur kitu tok 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 kadenge sada aya nu ngatrokan panto. Menir Jensen jeung Nyai Dasmah kaget. Siapa itu? Tanya Menir Jensen. Saya tuan, Kapten Soma. Tembal anu ngatrokan panto anu si horeng Kapten Soma. Masuk. Menir Jensen nitah Kapten Soma asup. Reket kadenge panto dibuka di luar plus Kapten Soma asup. Ada apa Kapten? Tanya Menir Jensen. Ini tuan, saya mau laporan. Anak buah saya berhasil menangkap seorang mata-mata. Dia dalam keadaan mati. Selanjutnya saya nunggu perintah tuan. Mau dimanakan itu mayat? Cek Kapten Soma mere laporan. Well. Ini berita yang sangat menggembirakan. Untuk sementara, taruh dulu itu mayat di ruang kosong. Lusa, setelah kedatangan Menir Edward, kita gantung itu mayat di alun-alun. Buat menekan warga pribumi yang berani membangkang sama kita. Kamu paham, Kapten? Cek Menir Jensen. Siap laksanakan, tuan. Cek Kapten Soma bari tuluy hormat terus main balik deui rek keluar. Tapi karek sabara lengkah digeruan deui ku Menir Jensen. Tunggu dulu Kapten, tunggu. Kapten Soma eureun deui leumpangna, tuluy balik deui ngalieu ka Menir Jensen. Siap menerima perintah tuan. Cek Kapten Soma bari leungeuna hormat deui. Sini kamu. Menir Jensen ngagupayan, atuh tuluy Kapten Soma nyamperkeun. Si horeng teh Kapten Soma diberi duit ku Menir Jensen. Ini hadiah buat orang setia seperti kamu. Cek Menir Jensen bari mikeun duit. Gap ku Kapten Soma diterima, tuluy diasupkeun kana saku bajuna. Terima kasih tuan. Cek Kapten Soma. Ya, kamu boleh pergi. Cek Menir Jensen. Satuluyna Kapten Soma indit ninggalkeun eta ruangan. Ari Menir Jensen narik leungeun Nyai Kembang dibawa asup ka jero kamar. Cak urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun Nyai Kembang alias Nyi Mas Kurniasih anu kelulumpatan rek nepungan ka imah guruna. Di hiji tempat reg Nyai Kembang ujug-ujug eureun, tuluy tungkul nyokot batu leutik. Eta batu tuluy disintrekeun ka salah sahiji rungkun. Wus, batu melesat kana rungkun. Bletak. Kadenge sora batu ngabeletak disusul ku sora anu ngagoak. Teubat. Kadenge sora anu ngagoak ti jero rungkun. Kurang ajar, kalubar sia. Cek Nyai Kembang ngabentak. Tapi teu aya nu nembalan. Kot Nyai Kembang nyokot di batu, maksudna rek disinteukeun deui ka palebah rungkun. Tapi samemeh Nyai Kembang ngalepaskeun serangan, ujug-ujug wus katempo aya hiji kayu balok anu nyuruh ka palebah tonggong Nyai Kembang. Tapi Nyai Kembang ge lain jawara jore-jore. Nyai Kembang bisa ngarasakeun anginna serangan. Blesur, Nyai Kembang luncat ka luhur. Wus, eta kayu balok milepas brak. Kenakan hiji tangkal. Dorok-dorok eta tangkal sapadah dita langsung rubuh. Celek Nyai Kembang ngecek deui taneuh. Can ge ngarehap, wus. Ujug-ujug ngablesat ti tumbak ngarah kana sirah dada jeung suku Nyai Kembang. Nyai Kembang kaget. Maena waktu pikeun ngahindar. Tapi maena bener-bener asak dina ilmu bela diri. Sakilat leungeunna nyebut bedog tuluy dipake nangkis eta tilu tumbak. Trang. Pluk. Tumbak anu tilu langsung raragragan bari jeung kabeh beulah jara di dua bagian. Karekeh Nyai Kembang salamet tina serangan tumbak. Lebat aya hiji bayangan hideung anu ngelebat nyerang deui ka Nyai Kembang anu gerakanna kacil da cepetna. Wus. Nyai Kembang ngalieu kaget. Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana manawi sakitu ulah dongeng Sunda anu judulna Nyi Mas Kurniasih atanapi kajen ajur tutumpuran bagian kaopat. Insyaallah sanes waktos urang ngajakeun deui ieu dongeng dikarang ku pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku pribados. Hapunten kana kakiranganna mugi akatampi kalian kadengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.